Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Asyidku wal kadzibu ari ieu eta sifat sidik sareng sifat kadib. Asyidku ari sifat sidik asasul akhlaki eta pondasina akhlak atawa dasarna akhlak. Wa dima'atul adabi sareng tihangna adab. Wa masdaru sa'adi sareng sumberna kabagjaan fi dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Wa anwa'u sidqi ari pirang-pirang warnana sidik bener jujur kathiratun eta loba. Asyharuha ari pangmasyhurna itu kathiro atawa anwa wa azharuha sareng pangdohirna anwa al ikhbaru eta ngabejakeun anil asya'i tina pirang-pirang perkara alama natepan kana perkara hiya ari itu asya teh alaihi eta natepan kana ma sawaun eta sarua bae kana bukti itu sidku teh bilisani eta kulisan aw bil kitabati atawa ku tulisan aw bil isyarati atawa ku isyarat kata hari kirosi saperti ngagerakeun sirah wal isyarati sareng isyarat bil yadi ku leungeun waya kuno sareng bukti itu sidku teh bisukuti eta kurepeh aidon deui pa idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun tilmidan kahiji murid amila anu migawe ieu tilmid amalan kana pagawean yastahiku anu ngahak ieu si tilmid bihi kalawan amal al iqoba kana siksaan fa aqoba tuluy nyiksa atawa ngahukum sa al ustad goirohu kaliana itu tilmid khotoan karena nyalahan wa anta bari ari anjeun sakitun eta anu repeh fahaza mangka ari ieu sakit repeh teh ya udu eta dihitung-hitung ieu sakit minal kadzibi tina bohong wasidku sareng ari sidqi atawa benar jujur antusori'a eta yen ngajelaskeun anjeun al ustaza ka guru billazi kana anu yastahiqu anu ngahak ieu ladi al iqoba kana hukuman wa min anwa'ihi sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang warna sidku asidku ari jujur pinniati dina niat wal iradati sareng ngamaksud wasidku sareng jujur pil azmi dina ngajam wasidku sareng jujur pil wafai dina nyumponan bil azmi kana pamaksudan wasidku sareng jujur pil amali dina pagawean wasidku sareng jujur pi maqamatiddin dina pirang-pirang tempatna agama atawa dina ngadegkeun pirang-pirang dina ngadegkeun agama wasidku sareng ari jujur fi niati dina niat alla yakuna eta yen ulah aya laka pikeun anjeun alla yakuna eta yen ulah aya laka eta tetep pikeun anjeun naon ba'itsun anu ngadorong pil harokati dina pirang-pirang usik wasakanati sareng pirang-pirang cicing illallahu kecuali Gusti Allah walaisa sareng teu aya ieu ba'its li hawan nafsi karena hawa nafsu wa hadza li hawan nafsi eta karena hawa nafsu wa hadza sareng ari ieu wa hadza sareng ari ieu sidku huwa eta ari ieu hada teh maknal ikhlasi eta makna ikhlas wa aksuhu sareng ari sabalikna tina itu ikhlas ariyau eta riya wasidku sareng ari benar jujur pil azmi dina ngajam ayakuna eta yen kudu bukti indaka eta tetep dideukeutkeun anjeun naon azimatun shodiqotun pamaksudan anu bener ala fi'lil khairati kana migawe pirang-pirang kaalusan laisa anu lain piha eta tetep dina itu azimah naon mailun condong wala tarodudun sareng teu mendog mayong atawa mangmang ka anta azimah seperti yen ngajam anjeun idza rojakoka di mana-mana ngarizekian ka anjeun insyaallah Gusti Allah ilman kana hiji ilmu antan fa'a yen ngamangfaatkeun anjeun annasa ka manusia bi ilmika kana ilmu anjeun qala ngadawu sa syairu tukang syair iza kunta di mana-mana bukti anjeun za ra'yin eta anu ngagaduhan pamikiran fakun tabuk kudu bukti anjeun za azimatin eta anu ngabogaan pamaksudan fa inna fasada ra'yi karena sayaktosna ruksakna pamikiran antataroddada
eta yen ragu-ragu anjeun. Wasidku sareng ari bener pil wafa'i dina nyomponan bil azmi kana pamaksudan anta azima eta yen ngamaksud anjeun ala fi'lil khairi kana migawe kaalusan sumata fi tuluy nyomponan anjeun bihi kana itu khair wala tata'akhkhara sareng ulah ngakhirkeun anjeun anhu tina itu khair ka antakula saperti yen ngucap anjeun idza razaqani di mana-mana ngarizkian ka kuring sa Allah Gusti Allah malan kana harta tasodak tu ya tasodak tu nyodakohkeun kuring bihi kana itu mal pala tata akhor sareng tuluy ulah ngahirkeun anjeun anis sodakoti tina sodakoh iza hasola di mana-mana hasil indaka di deukeuteun anjeun naon almalu harta wasidku sareng ari jujur fil a'mali dina pirang-pirang pagawean ala tazharo eta yen ulah ngadohirkeun anjeun bi a'malin kana pirang-pirang pagawean al aksima bari sabalikna perkara bari natepan sabalikna perkara pibatinika anu aya dina batin anjeun ka antazharo saperti yen ngadohirkeun anjeun bihai atil khusyu'i kana tingkahna khusyuk bisolati dina salat wal qalbuka sareng ari hate anjeun ghafilun eta anu lali wa antamsi sareng yen lempang anjeun bihai atis sukuni kalawan tingkah tenang risamat wa batinuka sareng ari batin anjeun laisa eta lain ieu batin teh mutasifan eta anu kasifatan bidzalika ku itu anu kabeh fajtahid mangka kudu nya-nya anjeun kudu sungguh-sungguh anjeun antajala kana yen ngajadikeun anjeun batinaka kana batin anjeun misla zahirika kana saperti dohir anjeun au khairon atawa anu leuwih alus min dohirika tinimbang dohir anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis Allahumma ij'al ari lapad Allahumma ij'al Allahumma ya Allah ij'al moga ngajadikeun Gusti sariroti kana batin kuring khairon kana leuwih alus min alaniyati tinimbang dohir kuring waj'al sareng moga ngajadikeun anjeun ala Gusti alaniyati kana zahir kuring sholihatan kana anu soleh wasidku sareng ari bener pi maqamadin dina pirang-pirang ngalaksanakeun agama antas duko eta yen bener anjeun pi tauhidika dina tauhid anjeun lillahi karena Allah wa tahtariza sareng ngaraksa anjeun goyatal ihtiraji kalawan antekna ngaraksa an adna syirki tina panghandapna syirik wa antas duko sareng yen bener anjeun fi khaufika dina sieun anjeun min iqabillahi tina siksaan Allah wa rajaika sareng harap anjeun pangharapan anjeun pi sawabihi dina ganjaran Allah wa tasduqo sareng bener anjeun pi mahabbatika dina mika cinta anjeun lahu ka Gusti Allah wa ridhoka sareng ridho anjeun angka anhu ti Allah wa tawakkulika sareng tawakal anjeun alaihi ka Gusti Allah pi jami'i umurika dina sakabeh pirang-pirang urusan anjeun wa qad amarona sareng nyata marentah ka urang sadayana naon ad-dinu agama bisidqi kana bener pi jami'i aqwalina dina sakabeh pirang-pirang ucapan urang sadayana wa ahwalina sareng pirang-pirang tingkah urang sadayana wa ingkana sanajan aya pihi eta tetep dina itu sidku naon dororuna madarat urang sadayana masalan umpamana qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin ya ayyuhallazina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina ittaqu kudu tarakwa aranjeun Allah ka Gusti Allah wa kunu sareng kudu bukti aranjeun kabeh ma'asyadiqina eta sarta jalma-jalma anu bener kafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis taharrau asyidqa taharrau kudu darinas aranjeun asyidqa kana bener wa in raaitum sanajan ningali anjeun anna fihi sayaktosna eta tetep dina itu sidqa teh al halakata aya karuksakan fa inna fihi karena sayaktosna eta tetep dina itu sidqu an najata aya kasalamatan watajannabu sareng kudu ngajauhan aranjeun kabeh al kadziba kana bohong wa in raaitum sanajan ningali aranjeun kabeh anna fihi eta tetep
anna fihi sayaktosna eta tetep dina itu kadzib teh an-najata aya kasalamatan. Fa inna fihi karana sayaktosna eta tetep dina itu kadzib al halakata aya karuksakan. Wa nahana sareng nyaram din ka urang sadayana nahyan syadidan kalawan ngalarang anu banget anil kadzibi tina bohong. Biqaulihi ta'ala kudauhan Allah ta'ala innama yaftaril kadzibal ladzi la yu'minuna bi ayatillah. Inna yaftari pastina jijieun al kadziba kana bohong sa alladzi jalma la yu'minu anu henteu iman ieu ladzi bi ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah. Wa fil ayatil ukhra sareng dina ayat anu sejen laknatullahi alal kadzibin ari lapad laknatullahi alal kadzibin. Laknatullah ari laknat Allah alal kadzibina eta tetep ka pirang-pirang jalma anu bohong. Wa fil hadisil mutaqaddimi sareng eta tetep dina hadis anu ti heula annahu sayaktosna itu kadzib min ayatil munafiqi eta tetep tina sapalihna ciri jalma munafik. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen alaikum bisidqi ari lapad alaikum bisidqi. Alaikum wajib ka aranjeun bisidqi kalawan jujur. Fa inna sidqa karana sayaktosna bener yahdi eta nuduhkeun ieu sidqa ilal birri kana kaalusan. Wal birra sareng sayaktosna kaalusan yahdi eta nuduhkeun ieu birra ilal jannati kana surga. Wa mayazalu sareng teu eureun-eureun saal rajul hiji lalaki yasduku eta bener ieu rajul wa yataharra sareng dinas ieu rajul asyidqa kana bener hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu rajul indallahi dicaketeun Allah siddiqon kana jalma anu bener. Wa iyyakum sareng kudu ngajauhan anjeun wal kadziba sarta bohong. Fa inal kadziba karana sayaktosna bohong yahdi eta nuduhkeun ieu bohong ilal fujur kana lacut. Wa inal fujuro sareng sayaktosna lacut yahdi eta nuduhkeun ieu fujur ilan nari kana neraka. Wa mayazalu sareng teu eureun-eureun sal abdu hiji hamba yakzibu eta bohong ieu abdu wa yataharra sareng dinas ieu abdu al kadziba kana bohong hatta yuktaba sehingga ditulis ieu abdu indallahi mungkuh Allah kazaban kanu tukang bohong. Ma ajmala asyidqo ma ari naon ajmala eta anu alus ieu ma asyidqo kana bener atawa bisa oge ma ajmala asyidqo pohara alusna jujur. Wa ma as'adal insana kacida poharana kacida pohara bagjana jalma allazi anu yasduku bener ieu ladzi pikalamihi dina obrolanana ieu insan. Innahu sayaktosna itu insan ya insyu eta bakal hirup ieu insan sa'idan barina bagja muhtaraman tur anu dimulyakeun mausuqon anu dipercaya bihi saha bihi itu insan bainan nasi di antara manusia. Fa idza takallama di mana-mana nyarita ieu insan pannasu mangka ari manusia yusaddiquna eta ngabenerkeun ieu nas kalamahu kana cariosanana itu insan. Li annahum karana sayaktosna itu nas lam yatahimuhu eta teu curiga itu nas ka insan bil kadzibi kana bohong. Wa ma akbahal kadziba pohara gorengna bohong. Fa innahu karana sayaktosna itu bohong ra'su kulli khotiatin eta pokokna setiap kesalahan. Wa aslu kulli syarin sareng asalna tiap-tiap kagorengan. Wa mamba'u sareng sumber fi kulli syaqain dina setiap kacilakaan wa hawanin sareng kahinaan. Wal kadzabu sareng ari jalma tukang bohong asna'u eta leuwih goreng minal lisyi tinimbang copet. Li analiso karena sayaktosna copet yasriku eta maling itu liso malaka kana harta anjeun. Wal kadzabu sareng ari tukang bohong yasriku eta maling ieu kadzab aklaka kana akal anjeun. Qala ngadawuh saha syairu tukang syair li eta tetep pikeun kuring hilatun ari cara fiman di jalma yanimu anu ngadu-ngadu ieu man. Walaisa sareng teu aya fil kadzabi eta tetep di jalma tukang bohong naon hilatun cara mang
man ari saha jalma kana eta bukti ieu eman teh yahliku eta nyukuran ieu eman makana perkara yaqulu anu ngucap ieu eman fahilati mangka ari cara kuring fihi eta tetep di itu eman fihi di itu eman teh qalilatun eta saeutik wa ma asyqa al insana pohara cilakana jalma alladzi anu yakdzibu bohong ieu ladi fi qaulihi dina ucapan ladi wa qad faqada sareng nyata leungiteun ieu ladi sikotan nasi kana kapercayaan manusia bihi kusabab itu bohong walesa sareng teu aya lahu eta tetep di itu ladi indahum dicaketeun nas adna qimatin kana panghandapna harga wa yataba'aduna sareng ngajauhan ieu nas an suhbatihi tina ngareujeungan ieu ladi wala yusaddiquna sareng teu ngabenerkeun ieu nas ka ladi bisyai'in dina hiji perkara minal asya'i tina pirang-pirang perkara walau kana sanajan bukti ieu ladi shodiqon eta anu bener kama saperti perkara qala anu ngadauh saha syairu tukang syair kadzabta bohong anjeun waman sareng ari saha jalma yakdzibu eta bohong ieu eman fa inna jazaahu mangka sayaktosna babalasan ieu si eman idza ma'ata di mana-mana datang ieu eman bisidqi kalawan bener alla yusaddaqo mangka moal dibenerkeun ieu si eman waqala sareng ngadauh saha akharu anu sejen iza urifa di mana-mana dikanyahokeun sahal insanu manusia bil kadzibi kana bohong lam yazal mangka teu eureun-eureun ladai nasi disandingeun jalma-jalma kadzaban eta tukang bohong walau kana sanajan bukti ieu si insan shodiqon eta anu bener fa in qala mangka lamun ngucap ieu si insan latusgo moal merhatikeun lahu ka itu insan saha julasa pirang-pirang anu ngabaturanana itu si insan walam yasma'u sareng moal ngadenge ieu julasa minhu ti insan walau kana sanajan bukti ieu insan teh ngatikon eta anu ngucap faida sodaro di mana-mana bijil mingkati anjeun naon khotoun kasalahan fa tarif tah kudu ngaku anjeun bihi kana itu khoto wa in ghadiba sanajan ambek alaika ka anjeun saabuka bapa anjeun au ustazuka atawa guru anjeun wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun anta taziro kana yen alasan anjeun anhu ti itu khoto bil kadzibi kalawan bohong walillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah darun ari babalas darus syairi ari babalasna tukang syair hai sukola sehingga nyarios ieu si syair alaika bisidqi alaika eta tetep mesti ka anjeun bisidqi ari jujur walau annahu sanajan bukti sayaktosna itu sidqu teh ahraqoka eta ngaduruk ka anjeun naon asidqu jujur binaril wa'idi kalawan seuneu ancaman wa bagi sareng kudu meredih anjeun ridol maula kana ridona pangeran pa agmal waro mangka ari pangrugi-rugina jalma man eta jalma askhoto anu ngabendukeun ieu eman al maula ka pangeran wa ardo sareng mikarido ieu eman al abida ka abid al kazibu ari bohong maradun khabithun eta panyakit anu goreng Ida ta'awadahu di mana-mana ngabiasakeun kana itu kadzib sa al insanu manusia soiba hese alaihi ka ieu si insan naon al ikla unyabut kanhu tina itu kadzib kama seperti perkara qala anu nyarios saha Syekh Yahya bin Khalid ra'aina syariba khamrin naza'a ra'aina ningali kuring sadayana syariba khamrin ka tukang jalma anu ngirum arak naza'a nyabut ieu si syarib walison sareng ka tukang copet akla'a nyabut ieu si lison wa sohibal fawahisha sareng anu ngabogaan atawa tukang migawe kagorengan roja'a nyabut ieu si sohib nyabut teh di dieu mah tobat
walam naro sareng teu ningali kuring sadayana kazaban ka tukang anu bohong soro jadi ieu kadzab sodikon eta anu bener. Waqala sareng ngadawu sa syairu tukang syair awid kudu ngabiasakeun anjeun lisanaka kana lisan anjeun qaula sidqi kana obrolan anu bener tahzo untung anjeun bihi kalawan itu qaul. Innal lisana karena sayaktosna lisan lima pikeun perkara awad ta anu ngabiasakeun anjeun mu'tadun eta biasa ieu lisan muwakkalun anu ngawakilan ieu lisan bitaqasima kana nyumponan perkara sananta anu migawe anjeun lahu kana emak fil khairi dina kaalusan wasyari sareng kagorengan pangzur kudu mikir anjeun kaifa tardadu kumaha biasa anjeun. Walizalika kulantaran itu anu kabeh pahzar tak kudu mikasieun anjeun anta tasahala kana gagampangan anjeun bil kadzibi kalawan bohong bi kalamika dina ucapan anjeun o mizahika atawa heureuy anjeun. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana zaimun bi baitin fi waswatil jannah. Ari kuring zaimin bi baitin ka hiji imah fi waswatil jannati di tengah surga liman pikeun jalma taroka anu ninggalkeun ieu man al kadziba kana bohong wa ingkana sanajan bukti ieu si man mazihan eta anu heureuy wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antakdziba kana bohong anjeun walau alal waladi syogiri sanajan ka budak anu leutik. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma qala eta ngucap ieu man li sobiyin ka budak leutik ta'al kadieu ha ka dieu sumalam yu'tihi tuluy henteu mere ieu si man kasobi pahia mangka ari itu qaul kazbatun eta bohong. Wa hadza sareng ari ieu ta'limu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta ajaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli man ka tiap-tiap jalma yatawalla anu ngurus ieu man tarbiyatal auladi kana ngadidik pirang-pirang budak hatta yansya'u sehingga timbul ti itu aulad hatta yansya'u sehingga tumbuh si aulad teh ala syidqi kana benar min sigharihim ti leutikna ieu aulad wala ya'tabiru sareng teu nganggap ieu aulad al kadziba kana bohong teh zanban kana dosa sughiron anu leutik wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim wa tahsabunahu sareng nyarangka itu anu kabeh kana kadzib hayyinan kana gampang wa huwa sareng ari ieu kadzab teh indallahi munggu Allah teh azimatun eta anu gede. Wa minal kadzibi sareng eta tetep tina sapalihna bohong aidon deui al-gisyu ari nipu wa ikhlaful wa'di sareng nyulayaan janji wa syahadatu zur sareng saksi anu lacut wal kadzibu sareng bohong pin nasabi dina turunan wal kadzibu sareng bohong pir ru'ya dina impian wal kadzibu sareng bohong pil halapi dina sumpah wa suudzon sareng goreng sangka. Qala ngadawusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala unabiukum bi akbaril kabairi ala unabiukum hanteu ngabejakeun kami ka aranjeun bi akbaril kabairi kana panggedena pirang-pirang dosa gede salasan kalawan 3 kali. Kulna ngucap kami bala kantenan. Qala ngadawuh Rasul al isyraku billah eta musyrik ka Gusti Allah wa uququl walidaini sareng nganyeri indung bapa wa qatlun nafsi sareng ngabunuh awak-awakan. Wa kana sareng kabuktian Kangjeng Nabi muttaqian eta anu nyarande pajalasa telas calik Kangjeng Nabi. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ala ingat wa qulu zur sareng obrolan anu lacut. Ala ingat wa syahadatu zur sareng saksi anu lacut. Pamazala henteu eureun-eureun Kangjeng Nabi yukarriruha eta ngabulak-balik Kangjeng Nabi kana ieu lafad hatta qulna sehingga ngucap kami sadayana laitahu sakata laitahu hayang teuing Kangjeng Nabi sakata eta repeh Kangjeng Nabi. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ayudhan deui inna min a'dhamil firyati sayaktosna eta tetep tina panggedena kabohongan
ayat da'iya arian ngaku saha ar-rajulu hiji lalaki ila ghairi abihi kalian bapana ieu rajul au yuro atawa ditingalikeun ieu rajul ainaihi kana dua socana rajul malam yaro kana perkara anu henteu ningali ieu rajul kana perkara lam yaro anu henteu ningali ieu rajul au yakula atawa nyarios ieu si rajul alayya ka kuring kana perkara lam akul anu henteu ngucap kuring. Wal kadzibu sareng ari bohong alan nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asadu anwa'il kadzibi eta pang bangetna pirang-pirang warna bohong kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis inna kadziban sayaktosna bohong alayya ka kuring laisa eta lain ieu kadzab kakadibin eta seperti bohong al ahadin ka salah saurang paman mangkari saha jalma kadzaba eta bohong ieu man alayya ka kuring mutaambi dan bari ngana ngahaja paliyata bawa tah mangka nyawih kudu siap-siap ieu si eman kudu nyokot ieu si eman mak adahu kana tempat tiukna ieu eman minan nari tina naraka. Wawaroda sareng datang ieu hadis pinahyi dina ngalarang an suidzon tina goreng sangka wal yaminil kadzibi sareng sumpah anu bohong iyakum kudu ngajauhan aranjeun wazonna sarta goreng sangka fa inna zonna karena sayaktosna goreng sangka akdzabul hadisi eta pang bohongna obrolan man ari saha jalma tatoa eta nyokot ieu eman hak komriin kan hakna hiji jalma muslimin anu muslim biyaminihi kalawan sumpahna ieu si eman faqad awjaba nyata ngawajibkeun sa Allah Gusti Allah lahu ka ieu eman annaro kana naraka wa harrama sareng ngaharamkeun alaihi ka itu eman wa harrama sareng ngaharamkeun Allah alaihi ka ieu eman al jannata ka surga faqala teras ngadawuh lahu ka Kangjeng Nabi saha rajulun hiji lalaki wa ingkana sanajan bukti ieu hak teh syai'an eta perkara yasiron anu saeutik ya Rasulullah qala ngadawuh Rasul wa ingkana sanajan bukti ieu hak qabidon eta sapotong min arokin tina kai arok asyidku ari benar sababun eta jadi sabab li sa'adati pikeun kabagjaan wal fawzi sareng kauntungan di dunya pangzur kudu mikir anjeun pangzur kudu ningali anjeun ila tabibi ka dokter wa tajiri sareng tukang dagang wa soni sareng tukang gawe ida sodaku di mana-mana bener ieu anu kabeh pi muamalatihim dina muamalahna ieu anu kabeh kaifa yuhibbuhum kumaha mikaresep ka itu anu kabeh saan nasu manusa wa yasikuna sareng percaya ieu anu kabeh atawa nas bihim ka ieu anu kabeh payarbahuna tuluy aruntung ieu anu kabeh ribhan aziman kalawan untung anu gede wa aksu zalika sareng ari sabalikna tina itu anu kabeh al kadzibu eta bohong kama seperti perkara waroda anu sumping ieu ma pil hadisi dina hadis al kadzibu ari bohong yan kusu eta ngurangan ieu kadzib arizqo kana rizki wasidku sareng ari benar aidon deui sababun eta jadi sabab li ajril jazili kana balasan anu loba wan naimil muqimi sareng pirang-pirang nikmat anu langgeng fil akhirati di akhirat kama seperti perkara jaa anu datang ieu ma fil qur'ani dina Al-Qur'an qala ngadawuh saha Allahu Gusti Allah haza yauma yang pausodiqina sidquhum haza ari ieu yaumun eta poe yanfa'u anu manfaat asodikina ka pirang-pirang jalma anu bener naon sidquhum jujurna ieu sodikin lahum eta tetep ka ieu sodikin jannatun ari pirang-pirang surga tajri anu ngocor min tahtiha ti handapeunana ieu jannat naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina bari anu lalanggeng kabeh fiha di itu jannat abadan salawasna rodiya mikarido saha Allah Gusti Allah anhum ka itu shodikin
warodo sareng ridho ieu shodiqin anhu ka Gusti Allah zalika ari itu jannat al fawzul azimu eta kauntungan anu gede wallahu a'lamu bissawab.